Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui masih dina surat Yunus ayat ke-70 hiji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu jeung sok bacakan ku anjeun Muhammad. Bacakeun kasaha alaihim ka jalma-jalma jahiliyah waktos harita di kota Mekah. Naba Nuhin kana berita tentang Nabi Nuh. Id qala nalika atawa samang-samangsa qala nyarita saha Nabi Nuh li kaumihi ka kaumna Nabi Nuh. Saur Nabi Nuh, ya qaumi hei kaum kami, ingkana lamun bukti anjeun kaburo kana ngarasa berat alaikum ka anjeun kabeh makomi tina kedudukan kami sebagai nabi watadzkiri jeung tina peringatan ti kami saur Nabi Nuh bi ayatillah ku ayat-ayat Allah. Fa'alallahi kami mah ngan ukur ka Allah wungkul tawakal tu abdi bertawakal atau berserah diri. Saur Nabi Nuh kajen anjeun berat kajen embung kajen berpaling tetep kami mah rek dakwah rek nyampaikeun ayat-ayat Allah tawakal berserah diri ka Allah saatosna berusaha. Saur Nabi Nuh pa ajamiu sok kumpulkeun nang tang Nabi Nuh teh datos kacina ngabangkangna waktos harita jalma-jalma kaum Nabi Nuh. Sok kumpulkeun pa ajamiu amrukum sadaya urusan anjeun. Sabala tentara anjeun wasyuroka akum jeung pamusyrikan anjeun. Summa tuluy layakun teu aya bukti amrukum aranjeun kabeh ngalawan. Alaikum kadiri anjeun gummatan kana susulumputan. Teu kudu susulumputan saur Nabi Nuh summa aqdu tuluy lakukeun ku anjeun ilayya ka kami saur Nabi Nuh wala tundirun jeung ulah ditangguhkeun. Ayeuna sok ari wani mah lawan kuring saur Nabi Nuh. Ari rek ngabangkang wae mah. Fa in tawallaitum jeung anjeun lamun tetep berpaling. Teu daek iman, teu daek Islam, teu daek tumut patuh kana parentah Nabi Nuh. Pama sa'altukum jeung henteu menta ka anjeun kuring mah saur Nabi Nuh min ajrin tina upah tina buruhan henteu saeutik oge teu menta ka anjeun kuring mah ngayakeun dakwah kieu teh karna Allah teu hayang buruhan. In ajrin lamun aya buruhan oge illallah illa kajaba alallahi ka Gusti Allah menta buruhanana menta pahalana moal ka anjeun moal ka manusia. Umirtu jeung diparentahkeun ku kami ku kuring saur Nabi Nuh an akuna kana yen bukti anjeun kabeh minal muslimin supaya kagolong jalma-jalma anu muslimin anu Islam anu berserah diri. Jadi Islam ti zaman Nabi Adam dugi ka Nabi Muhammad geus sadayana ge muslimin sadayana ge berserah diri ka Allah. Pakadzabuhu mangka tuluy ngabohongkeun si jalma-jalma lolobana panajainahu jeung disalamatkeun hu itu jalma-jalma nu iman sabaraha nu iman dakwah Nabi Nuh 800 tahun langkung nu iman ngan ukur 83 urang ka 84 sareng Nabi Nuh. Tapi wios dat wajib udabah atas wajib dakwah nama atas 83 orang ya alhamdulillah tah nu 83 urang teh ka 84 Nabi Nuh wa ma'ahu jeung eta saha jalma-jalma anu 83 urang ma'ahu sarta Nabi Nuh
sartana Nabi Nuh fil fulki dina bahtera atawa safinah tegesna kapal cai anu gede ka bina-bina ditaekeun sagala sasatuan jalma 83 urang waja'anahu jeung dijadikan itu jalma-jalma anu 83 urang khalaifa kana pangganti khalifah-khalifah anu musyrik anu kafir. Jadi ngankur 83 urang nyebar ke seluruh dunia ieu. Jadi urang sadayana oge sami turunan ti Nabi Nuh. Wa agrokna tuluy dikerelepkeun atawa dikerem alladzina kadzabu jalma-jalma anu teu percaya ngadustakeun biayatina kana ayat-ayat kami saur Allah. Pangdur maka perhatikeun kaifa kumaha kana bukti akibatul mudirin akibatna jalma-jalma anu dibere peringatan tapi berpaling tina peringatanana. Tah eta kisah Nabi Nuh. Alhamdulillah barakallahu li walakum. Mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.